Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Edmanina Mara. Wargi sedaya daramang dengan dia. Baik serarehatnya wargi, kami nama sehat jasmanina, sehat rohanina, ayah dina lindungan atau nabi panang tayungan Allah Subhanahu wa taala digampilkeun rezekina oge ditebikeun dina balaina. Amin ya rabbal alamin. Wargi anu ujung ngantos dongeng Sunda, istri boh pamaget anu sepuhna mencakat lebihna atuh urang kawitan warginya ieu dina dongeng Sunda dina judul ngadu teluh wargi namanya. Jadi ngadu teluh lah, ngadu orangit gitu tak, ilmu jurig. Asal dongengnya nawi sedayana wargi sedayana. Tapi memang ayah kan nyataan namun dari kelebihnya. Tapi Allah alam itu. Ayah jangan minum kena teluh, kena orangit gini kan. Wargi serius ngadu teluh bagian nu ka-34 din dieu. Dina bagian nu ka-33 urang nyarioskeun harita kurdia teh nya Ramanajang Rahla sarogena Busumini harita anjeunna parantos aya di bumina Busumini. Kalian cenah janji kitu tah. Arek bener ninggalkeun kalakuan-kalakuanana anu awon gitu maksudna wargi. Separos bener gitu. Dina rumah tangga mali disaksian mu Astam oge bojona kumaha jeung nai carita mangalujeng ngadamkeun eta Landumpang beberahmana Tah bener kitu jang cing kumaha kahayang Kang Kurdia eta mah kali milih we dumasar kana kapentingan jadi anak kene kuring mah dimomorekeun ge asal anak we pikiran sabab aya paribasa pamajikan mah aya urutna tapi anak mah nepi ka akhirat ge tetep kababawa eta kitu cenah ceuk Busumini harita tandes manehna mah rek panjangeg rek pondok rampes Rahla bapa rek nanya ka hideung nah kira-kira rek daek narima bapa nu geus lamogot ku dosa da ujang moal era boga bapa anu jadi bahan catur urang lembut bahan carita balarea da ujang moal sieun ke bawah goreng ku bapa. Cikur dia nanya ka si Rahla, ih eta mah kumaha bapa bapa hade kuring hade bapa goreng kuring moal mindu goreng ngan keur sadirieun kuring marek nurutan Kang Astam. Cik si Rahla tandes naker. Da kumaha kitu bapana olohok. Baretos sameme Kang Astam cicing di dieu. Anjeunna kungsi lara balangsak sangsara kadungsang-dungsang Pak. Acuk rawing tak tambalan dahar sore teh isuk. Nya kungsi bara main ka mak. Tepira minta cai keur nginum cenah. Tapi kumaha teh kala dicarekan diusir ngan teh disebloke unggul tina wahing kurujit Pak. Tapi basa mah cilaka sukuna kat ninggang meja nepi ka potong tulangna. Tan nulungan teh lain nulian tapi Kang Astam jeung Cisamah aranjeunna saeutik ge teh aya gantar kakaitan anu sengit di pulang asih. Da kuring ge rek nurutkeun Kang Astam we asal bapana we bisa ngarobah kalakuan. Cara mah pan mah ge jadi bager ayeuna mah. Jadi nyaahan jadi karunyaan kitu tah. Galaksa teh ka bapa da bongan bapana kitu eta mah. Ngelukur dia teh ngadenge kitu mah. Ari Busumini seuri harita. Atena panujueun kana omongan anakna teh wargi. Astam seuri deui. Teu nyana si Rahla bat bisa ngomong. Tah kitu geuning Kang Kurdia. Cik rek kumaha atuh? Karep anjeun. Na teu era eta kubu luang budak. Cek Busumini. Sumini ari kitu carana mah akang sija pertobat. Sija ganti pilumangan. Balik deui kana jalan nu lempeng jeung bener. Akang janji rek ngarubah kalakuan akang minta waktu keur nebus dosa.
akang hayang nebus kasalahan nu geus dibilampah. Bener gitu eta teh. Cek Bisung ini bumi jeung langit jadi saksi. Mun akang jari janji akang ridho sanajan ugelap oge. Cukur dia harita eueuh kasieun ngomongna tandes. Nya ari kitu mah carana. Heg, kuring oge dihampura. Tapi awas lamun jalir janji. Ulah sambat kaniaya, taina prak geura mani bebersih. Geura leureuh sing mernah. Omata si Asyah mah ulah diinget-inget deui. Da geus lain-lainna deui, kuring nyaho kana sakabeh lalakonna. Tapi kan wae nu geus mah geus wae. Ngan kaharep ulah sakali-kali deui. Syukur sumini akang ge ngerasa bagja ngadenge kitu mah. Insyaallah akang rek balik pikir, rek usaha deui nu bener, rek ngamimitian di dihandap. Tapi akang teh heran kumaha make nyaho ka Ciloto. Jeung dina kumaha bet bisa meneran kana waktuna. Cukur dia panasaraneun pisan. Kan kemun geus leureuh urang caritakeun. Jigera kacai heula ka itu. Syukur atuh. Nya geus kitu mah wargi Bisung ini teh cengkat terus ka pawon. Dia ngahulang biraga menang. Mereka gambar kaayaan di imah Nya Asia. Tada teuing ramena kacipta anu keheulin, anu ngewaeun, anu ngajejeleh nu moyok jeung sanyaman. Ari Astam terus kacai heula sabab can salat lohor. Sira lagi giindit ada tapi ngaleus nama kabibir imah nempo domba bisi kara nanti parabna beak. Sedengkeun Nyi Sama sang geus melun seuneu terus nempo pasien anu sare di kamar hareup kasampak teh keur sare tiba. Wargi aduh punten dia. Waktu teh nyarelek wargi. Panon poe geus suruh akhir hareup magrib gaang jeung jangkrik reang di sarada. Atuh lalai pating kalayang deh. Kalong pating gaya bag. Sakapeung kadenge sora cisir di bibir imah oge aya sora bebenceng. Banda Isa harita teh sadaya kumpul di tengah imah purung we ngawadul ngaguar lalakon sewang-sewangan. Palebah dieu kur dia wakca balaka bebeja ka kulawarga yen salila abur-aburan teh ngan mungkul ngalajur nafsu ngumbar amarah. Ari ditiliman ku Astam magarkeun teh ayang bebas hate cenah. Itu embung loba kapusing akibat tina bangkrut usaha teh. Oreng setengah kaleleban urut beungar jadi miskin manehna. Tapi dina nyingkahna lain usaha pikeun neangan gantina eta barang. Kala kamikiran nu geus leungit. Ieu teh hiji kasalahan anu memang hampir rata-rata itu. Mun ninggang ka jelema kurang kuat iman. Takur dia oge kitu wargi. Nuka impi-impi unggal peuting anu kagundamkeun unggal mangsa nyaeta barang-barang nu geus sirna nu geus teu puguh lembutna. Saeutik ge teu hayang usaha deui pikeun neangan gantina. Kala kalumpat kana jalan nu nista, mabok main, lacur jeung sagala rupa pagawean nu dilarang ku agama. Tapi akhirna mah pangeran dibere keneh kasempatan pikeun babalik pikir. Dibere waktu keur nebus dosa nya jalana sakumaha nu geus kajadian teh. Tah sakitu lalampahan bapa teh lah kade maneh mah ulah nurutan bapa. Lacak bapa teh kasida gorengna. Sabab ku bapa geus karasa hasil nangan ukur dosa jeung siksa. Bapa reueus jeung ngarasa bagja maneh geus boga dasar anu kuat. Milih hirup sederhana. Pake boga tekad rek durutan lacakna Ki Astam. Eta kacida alusna nya. Sarta bapa satuju pisan. Kitu cekur dia harita ka anakna. Sirahlah unggut-unggutan. Ate Bisumini oge ngemplong. Bungah jeung lugina hate ngalam dunya asa ngalegaan deui. Tah geuning kitu rahla. Regepkeun ku hidup. Yen patokan keur nangtukeun jalan kahirupan maneh. Picontoheun geus aya
pilentengan nge saya nu alus gitu jadina nu goreng gitu balukarna Itu cek Bisumini ka Sirahla. kaharti ku aing oge mak ku uing oge mak Tembal Sirahla. Ayeuna kumaha lalakon hidup tam. Dia ngaredet ka Astam, da penasaran aya nyaho kana riwayat Astam jeung sama. Kieu lalakon abdi mah Pak. Barabat Astam harita nyaritakeun lalakon hidupna malah mah nyata ngawahan teh tikeur aya keneh indungna. Terus dipapai nepi ka inditna ninggalkeun lembur Cikao. Sebab asa diusir udah huanana. Terus limpang sakaparan-paran lila ngalalakon nya anjog kadinya. Sakitu lalakon abdi mah pokna mungkas carita anana. Duh, geuning leuwih ti lalakon bapa ari kitu mah. Tetela ujang mah eueuh robahna. Najan disiksa ku kasangsaraan ge tetep eling ka pangeran. Malah mah kalakah jadi pananyaan. Syukur pisan heueuh pek sing betah di dieu. Lain nama urang babarengan, urang selipi hapekeun diri, bari ngomean lampah anu gorengna. Supaya aya dina karidhoan Allah anu Maha Kawasa. Syukur dia harita nama bener-bener geus babalik pikir. kumamun bapak ditangkap kan wajib Pak sabasa dicelotok uing kadenge bapak rek ditewak ku panaib cenah bungana gunakeun surat palsu Pak. Cek Sirahla hariwangeun. Rahla, naon bae tina hasil pagawean bapa anu salah. Rek ditarimakeun ku hate ikhlas. Geundek di kukumaha oge bapa marek pasrah. Sabab memang nu salah mah kudu menang hukuman. Cik bapana kawas nundangtang, Sirahla unggut-unggutan, manehna muji kana kakuatan jiwa nu jadi bapana. Wargi atuh sakuluina mah harita kitu we silih tempas ngobrolkeun lalakon hirup masing-masing. Malah manyi sama ge kagiliran muka lalakon. Tetela dasarna mah sarua tina kanjerian, tina sagala kurang, nepi ka nimbulkeun lalakon nu matak perih. Ku barengan ku iman ka Allah, anya tina perih teh meunang peurah. Di luar beki jempling nu kadenge ukur jangkrik jeung cari cangkas. Tatanggana geus jempling, da aya nu kadenge nyuara. Hawa karasana tiis mani nyecep, hawar-hawar kadenge ting jelegur ombak laut kidul. Geus kitu mah wargi sadaya kurdia jeung kulawargana arasuka kamarna deup sarare tibra. Masing-masing ganjang ka alam impian anu tanpa wates wangen. Make bisa ngapung sagala dina impian anak teh. Urang caturkeun wargi isukna. Kurdia teh ka mana-mana banget sono ka kulawargana. Pangjauhna teh ngan ka warung, nya kitu ge ngan ukur nempok sagedeung terus balik deui ka imah. Ngan geus aya 2 poena Rabu sema datang. Panggeulana teh Mang Dai teh. Dibagiakeun ku dia malah mah mani nepakan bakatku sono. Terus ngahujanan ku pertanyaan lupa-lupa. Joldi tetangga sejena atuh jadi rame anu ngobrol teh. Ngaguar alakon kitu jeung kitu we meunang saminggu mah malah sobat-sobat kebeuna oge daratang nepungan. Ganjangna carita wargi kurdia geus sabulan we aya di imah. Tapi tetela nurek nangkep teh eueuh wae geuning. Ukur dia teh sirikna di Arab-Arab aya geula nu nasut. Tapi lebeng taya saurang-urang acan. Malah diceloto ge eueuh bejana deui. Wargi masih ngadaungkeun dongeng Sundanya dina YouTube-na, dina channel Magina Marah. Nah, begituna ka wargi sadayana anu dikaresep kana ieu dongeng Sunda nya. Sahabat ieu mah di mana bae ayana, anu caketna, anu tebina nya wargi. Tah itulah ari berkawis maos dongeng teh. Tadi aya rada kajanggalan nya wargi.
Astam teh nyebat ke ruang Cikau ieu. Kayaan keluargana padahal parin kumaha ieu wargi nyesrena baru lagi ngabandungan mang neraskeun bacanya da kumaha dina bukunya terus kieu atuh emang ketiasa lipas tina ieu buku itu tah buku karangan Kiliksa teh nah Astam teh paridnya agan terus nami atau nabi kumaha kirang terang wargi sadayana nya keun manglah macakeun saya dina buku ieu da can judulna adu teluh ya ngadu teluh nya nah, jadi kedua wargi ngadu teluh mangga ayeuna urang ngajingkeun bae ieu carios ngadu teluh bagian anu ka 34 wilujeng ngadamkeun bae ka sadayana nya akhirna wargi kurdia teh teteg di hatena gede pangharpan yen bakal tenang usaha ngamitan di tino jadi makayakeun anak jeung pamajikan nya dina hiji poe kurdia we beja ka pamajikanana yen manehna terek diajar di usaha cenah nulikeun hanca baheula moal ganti pacabakan da geus kadagingan sumini sukan makang terek usaha deui ih syukur teuing bagja teman lalaki mah kitu kuduna tapi rek kana naon usaha teh nah dagang nah tani atawa naon cek sumini atoheun pisan moal tani moal dagang sawakanga teh bisa kanu kitu mah nya kapaksa balik deui kanu kolot tah mapai laratan baheula moal ninggalkeun anu geus maranti rek ka laut deui akang mah nyaan eta teh kade ieu bisi meuni rada ruaseun ngadengi kitu teh bisi aya buntutna nah make teu nyaan ari geus kumaha atuh kabisa akang mangalalau di laut pan bageula ge bisa jaya sagala loba teh hasil usaha akang di laut jadi asana nya ayeuna mah iwati eta nu bakal manfaat teh an baelah rek dimimitian deui mawa para uleutik nguseup nya kajeun atuh pekwe ari geus beureud teh mah ngan kade sing hati-hati sing waspada jeung kudu eling ka nu maha kawasa aya di mana-mana ge ari inget ka pangeran mah tegerna eta teh kana hate bener gitu pengilu atuh pak cuk sirahlah bari nyampurkeun montong tong milu tong milu maneh mah eta rahla indungna oge nyarek ih ari mah jeung bapak lamun uing sagala salah naon pangabisa uing keun bae da moal naon uing oge kuat diajar usaha bisi jaga diparengkeun boga pamajikan mah cuk sirahlah bari pepatah tapi bener deh nya ayu erek ngilu mah arahlah bari diajar ngarah jaga yang ngarah jaga bisa gitu tak ngan ari kahayang bapa mah ulan urutan pacabakan bapaknya yang ngadieun saejeun leuwih aman leuwih nguntungkeun tapi keur saheulaanan mah aya salahna milu ka laut ge anak pamayang goreng kasebutna lamun teu bisa ngojai acan mah jadi cek bapana ngahatean atuh indung geus teu bisa ngahalangan deui kacaturkeun wargi kurdia harita teh jeung sirahlah geus sagedangdan isupna da para hunama geus sasadiaan di mangkukna keneh mangdai anu mantuan neangan teh nyarita teh isuk-isuk panon poe ge can bijeu kurdia jeung sirahlah geus indit ngajugjug ka basisir laut rek nguseup tahap munggaran mah beurang we ngusupna teh hitung-hitung bari ngalatih sirahlah engke geus boga parahu gede sarta alat-alat nalangkep rek ngalalauk dina mangsa peuting gancangna kurdia teh wargi jeung sirahlah geus ngangkleung di laut bari ngusup ngalalauk mimitina mah rese meunang bae tapi ida mah meunangan sirahlah mari resepun sabab asa dibawa ulin ku bapana
Kaayaan harita wanci tukang gunung margi kakara mulang asina becekil kawantu goreng-goreng oge ruruntuk juragan kapal kurdia teh geus ahlina lah dina usaha di laut mah. Isukna deui pagetona deui kitu nya akhirna jadi pagawean nu matuh. Unggal poe ngusup ngalalauk di laut sirahlah biki resepeun beki getol jeung semangat. Malamun isuk-isuk teh bapa nama geus tara ngurusna naon. Jadi segala rupa anu diperlukeun sirahlah bae anu nyayagikeunana. Duh, bener lawarginya yang alut lagi bismillahirrahmanirrahim. Kocap wargi dina hiji poe para unda maju ka tengah sagara leuwih jauh batanu geus sirahlah hayangeun nyaho legana laut ku bapantana dianteur ngusup dina merduakeun tujuan utama nganteur sirahlah ngajajah sagara kidul. Dina ku anteng-antengna nyatana uli di laut dikarasa jauh pisan di tempat nu biasa. Basisir geus katinjo nu aya ngan cai jeung cai bae. Siraha liuk dina parahu sintung angkleng-angklengan di tengah sagara. Kenca katuhu sakluling bungking teh cai wungkul, malah aneh panon teh jiga nipu. Cai jiga ngadingding kaluhur, kawas bilik. Cek rasaan sirahlah parahu teh aya dina legok sagara. Geuning lega laut teh payu teh nya. Cek sirahlah bari rodat reret nempuan laut. Jadi resep nenjo lauk leutik ting araceng. Malah aya nu hiber lauk teh ting kalayang. Lauk naon eta bisa ngapung Pak geuning. Cuk sirahlah bari curinghak. Jadi aneheun nenjo lauk bisa ngapung. Teu aneh jang. Da aya lauk anu sok ngapung oge. Ting lauk naon ngaranna bapa ge teu nyaho eta teh. Nya lauk ngapung meureunna lah demi bisa ngapung. Cik bapana ari teh bari seuri lingeunanya kalapang lelah. Pak, batur masuk aya nu bisa maca langit cenah. Eta teh kumaha ta carana Pak? Da geuning nyarahun mun rek hujan kitu, rek halodok kitu, malah rek aya angin gede ge batur mah arapaleun. Engke maneh mah engke ge nyaho sorangan. Ditenane kaayaan alam sabudreun. Lamun beurang mega jadikeun patokan. Awak ge sok rajin robah. Sakapeung sok aya lauk ngabejaan. Yen bakal aya karaman. Tapi hese nerangkeunana keun kelah bakal kasorang. Oh, kitunya Pak. Ali itu naon tuh? Sirana nunjuk ka nu nyurubuk hideung. Ngan katempo cecepetna wungkul mani nyewuk tarik pisan. Walah, lauk hiu jang. Urang teh jauh teuing ieu aduh. Sok pengkelkeun ah, bisi ngidul teuing. Cilaka ke bisi teu kaburu balik mun aya ombak gede. Kitu cek bapana rada ruas. Kakara sadar yen ngangkleungna eta parahu teh jauh teuing ka tengah sagara. Paingan harita ombakna oge mani motah. Rubina wargi jauh teuing gitunya. Masana kena gitu apunten dia lah. Paingan ombakna oge beuki motah kayana. Nya harita kene parahu teh dipengkolkeun mulu di kabasisir. Tapi jauh kene da geus nengah teuing. Kurnia ngolah rada gancang parahu nyoloyong mani nyewuk meula cai. Sirahlah oge mantuan atuh parahu beuki gancang bae majuna. Aduh, eta ombak beuki gede payu. Cuk sirahlah tenang jang najan ombak gede ge ari teu dibarengan ku angin mah susah teuing yang haripanana. Taki carana kade parahu bahe nya. Kurdia harita matakeun cara-carana ngandelkeun parahu sabab ombak beuki gede. Mun salah ngadalikeunana bisa-bisa dilegleg ombak ngalelep ka dasar sagara parahu bisa dibalik. Lila harita teh angleng-anglengan. Ombak ampul-ampulan, parahu teh asa jejelepungan. Atuh manuk laut ting kalayang, disarada ting kareal,
ting caruit sora ombak teu eureun-eureun pating saleor di kidul pating jalegur. Wargi barang keur jongjon ngangkleung hiuk aya angin ngagelebug surana seah ngaguru. Awor jeung sora ombak laut kayaan jadi matakeun mataksieun. Sirala geus mimiti luwak liuk haten rada seber. Pak, aya angin gede, Pak. Okna bari melong ka bapana. Jadi pamayang nu sapopoe hirup di laut. Kudu kuat pamade ganjang, kudu gede hate. Ulah ipis burih pokona mah. Matak cilaka, kena aya angin mada kitu biasana. Ngan bisi kadenya, ieu mah bisinya. Bisi engke parahu bareng tibalik. Maksudnya pareng tibalik, mane ulah gugupnya. Jelema mah moal ngalap terus ka dasar sagara. Pasina ge ngangkleung. Namun parahu tibalik gewa terawel nguntang kana parahu. Da parahu ge moal ngalalap pasti ngangkleung. Usahakeun sing tenang, ulah gugup. Sakitu we nya saheulaanan mah. Umpalah, tenang Pak, tenang. Cuk sirahla memang teteg hatena boga angkeuhan. Bareng jeung bapakna mah regreg sabab bapakna geus kasohor pamayang anu gede wawanen ku babaturanana oge pada ngajenan. Wargi sadayana kayaan harita kalakah beuki matakeun bae. Angin ngagerung handaruan, ombak pating jarawul seah pating jelegur. Kuria sibuk ngabu nonte ngamudi parahuna. Sirahla geus teu nyekel pamelah. Leungeunna mah kencak katuh muntang kana bibir parahu. Diukna teteg bisi aya bancang pakeu. Wurr, wurr, angin beuki gede. Serona geus teu puguh kadingena. Kudia seber dibere kitu mah. Melang ka anakna pokona mangka nincan pangalaman. Ari sorangan onaman moal budak teuing mikiranana. Tapi ari bareng jeung anakna mah sasak kudu nanggung dua nyawa, kudu bisa nyalametkeun dua jiwa. Beuk cilaka ieu. Anginna nahaun berdatang hadadak ieu aduh. Kur dia harita kukulutus jero dina jero hatena. Bari terus manehna ngadalikeun parahu supaya ulah tibalik ombak asa bagi gede ting surungkul ngajaul kaluhur. Ari parahu kawas anu dipangpengkeun. Kurang-kurang ngadalikeun mah tadi geus tibalik doa. Tapi jigana bae laut teh teu nyahun yen aya parahu leutik, estu teu bisa diajak badami. Jauh si laut teh juga kaserot ku langit naik ka luhur, lep ngalalap ka handap, parahu ngagejlik sirahla maninggal lenyap. Kudia harita nahan napas, ya jantungna jadi ratu, geus beda rasa yen parahu moal kuat ngayunan ombak anu sakitu gedena. Berjadi kenyataan jeung ombak teh datang deui jeung ngadadak ombak teh robah arah. Kawas kapuihkeun ku angin puyuh. Atuh waktosna wargi sadayana teu nyekapan nya. Kurang pungkas di cekapkeun dikeun ka dieu heula dongeng Sunda dina judul Ngalutelu wargi sadayana karangan Cilik Sati Sumedang dina dinten ieu nya teh wargi bagian anu ka-34 nya. Sakali di ka wargi kanggo ieu salajengna dongeng tiasa didaungkeun enjing dina waktos anu sami nya ka wargi sadayana utamina isi dipamugeut banu anu nu sepuhna anu caket nu teu bina. Sakali deui pamugi ieu carita Sunda katampi tangga-tangga dompang barahmana. Aku kitu nuhun kupertasan wargi sadayana. Wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.